nanti sarung bubar salat anger keneh hate mah. Kadang-kadang harta dipaseakeun adi jeung lanceuk nepi ka teu wabuh sing sadar ibu bapak kunaon harta dipaseakeun bari bakal ditinggalkeun. Sing pinter atuh otak teh keur naon maseakeun perkara nu bakal ditinggalkeun. Bener. Sanyaah-nyaahna bapak kana harta keukeuh maot mah teu milu. Nu milu mah anger nu diinfakkeun nu disodakohkeun. Sanyaah-nyaahna bapak ka pamajikan anger bapak maot mah pamajikan moal ngiring. Sugan di dieu mah disubang lamun salakina maot teh geuning garuh singsat bari jebleh bapak abdi bade ngiring we ka jero bade jeung saha abdi keung lamun urang tukang nguburkeun dijejak jurih milu mah gandeng goblus kana jero kubur roroesan deui keluar cing teu lain deuk milu rada gelo cenah ustad teh tungguan geus natus aduh eta nu rek milu ka salaki buuk dibeureman deui rok diponokan deui begerna ge jeung ABG brondong